batur ayeuna nancan boga calana mah atuh ulu tuh dah ai batur rapi ai pelernya kadeuleu teu bagus tah kasih atuh nu sorangan heula we rapihan ulah kena kadeuleu utad aton hak rapihan nu batur kai ngomong ka batur mah si anu dibeurekeun samping si anu dibeurekeun samping ai nyana teu make kolor-kolor aja talian habek nu ka situ tuh gitu. Nah ayeuna barang beres sangu sagala daging ka batur ayeuna nyana nyampah itu nasi kalaparan pan blon eta kos kitu. Aya nomor kedua nafkah teh kewajiban ka dirina tajibu alal insan li ghairihi tapi jang batur teh ieu rek dicaritakeun teh saha batur teh pamajikan anak bapak emak mama ua dan lain sebagainya tuh gitu ieulah rek diutar diatur ku urang nu paling penting nu nyandung kudu ngararaji bab napakah sing hades ya awas mun isukan minggu isuk teu ngaji ku aing awas ya nu nyandung pokona kajian buku disetrap wal menang balik kajian bab ieu loba nu kolot teu dina pakahan nyandung teh nu kolot teu dina pakahan careurik nu ngora masya Allah emasna datang ka tikoro nu kolot badi rorodan we mas teh dipindahkeun ka nu ngora eta di Cikupakos kitu teh masya Allah urang Cilongok ge barang pindah ka Cikupa kitu eta Allah karim sabab napakah hayatilu hiji nikah kadua korobat katilu milik nikah korobah milik ku sebab nikah ke bakal aya napakah kadituna bakal aya korobah anak ma bapak mang ta eta ge engke kewajiban napakah milik weuh di urang mah milik teh amat abid urang sebagai sayyidna wajib nganapakahan rokikna amat abid eta tilu sababna jadi ai kakarak akad doang mah deui kakarak akad can wajib napakah ka pamajikan kakarak qabil tu nikah bil mahril mazkur tete encan wajib dinapakahan sanajan saminggu sabulan satahun encan wajib napakah ke wajib napakah mah di mana-mana pamajikanana geus ditamkin ku salakina tak sing hade boga pamajikan teh sebab ceuk Kangjeng Nabi ittaqullaha fin nisa'i jaga baik-baik wanita dengan cara takwa ka Allah sing rempan sing sieun ka Allah mengenai wanita fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah lantaran aranjeun kabeh baroga pamajikan nyarekel awewe bi amanatillah ieu merupakan amanat Allah sing hade urang boga pamajikan hiji awas amanat ti Gusti Allah dua beuki berat tetebang baluh teh amanat sing hade komo tilu komo opat amanat ti Allah kade wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah anjeun ngahalalkeun ka farji-farji para wanita bi kalimatillah dengan kalimah Allah diatur ku Gusti Allah make pernikahan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba dengan cara ijab qabul rukunan lima walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf
kamistian ka urang sebagai lalaki, kewajiban ka urang, kamangfaatanana pikeun para wanita, rizquhunna rizkina wa kiswatuhunna jeung pakaianana bil ma'ruf dengan baik menurut aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus engke nu bakal diatur dina napakah teh 3 sesuai jeung tolakna. Tolak ge tolak hiji, tolak 2, tolak 3. Napakah ge aya 3 rupa. Nafakah teh jang urusan beteung dahareun jeung inumun, jang urusan pakaian kiswah ngaranna, jang nutupan awak jang sarena supaya ulah kapanasan kahujanan imah na 3. Kadaharan toam ngaranna kiswah, pakaian ngaranna maskan, imah 3 tuh kitu carana pakah teh ke bakal diatur ku syarat tentang nafkah teh tuh gitu. Hari encan ditamkin mah Zaid di kakaknya Sarwiti geus beres ijab kabul ki Zaidna haju ka Jakarta sataun, ta eta kakarak akad man can wajib napakah lantaran can dialep suka. Lamun geus nyanggakeun sadaya-daya si pamajikan teh Kang mangga abdi bade dikenyotan ge elos. Misalna nyanggakeun ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal mangga ieu mendek dikukumahakeun ge kumaha kakak bae ta eta haju salakina ngalep suka karak wajib tana pakah. Kakarak ditoelan dong make curug irungna ditoel susuna ditoel haju doton aya dotonan kebeneran ditoel eta wancan ka situ can wajib napakah. Kangjeng Nabi diinstruksikeun ku Gusti Allah nikahkannya Siti Aisyah. Siti Aisyah ditikah ku Kangjeng Nabi umurna teh kakarak 6 tahun, tapi dibina ku Kangjeng Nabi umur 8 tahun. Jadi genep ka 8 3 tahun 7 8 9 tahun tasalila ditikah umur genep tahun ku Kangjeng Nabi disareanana umur 8 tahun. Tak eta Kangjeng Nabi teu mere napakah ka Siti Aisyah, eta dalilna kakarak akad doang mah Kangjeng Nabi ge teu mere napakah ka Siti Aisyah. Teh bae. Masya Allah kitu nya. Ndak baheula mah loba teh kawin gantung. Kanjeng Nabi diinstruksikan ku Gusti Allah titah ngawin Siti Aisyah. Siti Aisyah nate umurna karakter masih keneh ngangais boneka, masih keneh ngangais anak-anakan. Siti Aisyah teh masih anjang-anjangan keneh iimahan. Malah Siti Aisyah nage mantas muriang panas, rambutna teh rontok sembur rada botak. Kiriman ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril foto gambar, lain foto gambar engkos foto mun kuari mah ta ieu kudu dikawin cek Gusti Allah mun bahasa urang nama barang dideuleut ya ieu mah budak keneh Aisyah ngaranna ta eta tingali ku Kangjeng Nabi nya budak keneh ditikah we instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur 8 tahun karak ku Kangjeng Nabi syariat mulai tidinya kakarak wajib dapakah. Urang ge lamun can disarean mah pamajikan teh can wajib napakah ke geus dialep suka geus dijima kakarak wajib nafkah. Kumaha aturanana? Nafkah eta tergantung golongan salakina. Sebab salaki aya 3 golongan. Aya golongan musir hartina sugih, aya golongan mutawasit hartina sedang, aya golongan mu'sir miskin. Ta eta golongan eta beda engke mere napakahna.
kumaha anu sugih wa ala musyirin li zaujatihi kula yaumin muda to amin wajib kasalaki anu sugih li zaujatihi pikeun pamajikanana kula yaumin unggal poe muda to amin 2 mud kadaharan ke ditungtung dicaritakeun mudna kadaharana kut balad yakni nu jadi kekuatan di eta negara. Ini beda-beda. Di Indonesia nu jadi kekuatan adalah sangu, berarti beas mud teh. Bahwa di Madura mah nu jadi kekuatan teh jagong mun memang jadi kekuatan anak jagong. Lamun aya jelema nu kekuatan anak teh terigu atuh berarti. Lamun kekuatanna kitu korma tergantung kumaha nu endek kadaharna. Sebab anu teu beuki mah kana sangu atau dibere sangu olam sakumaha urang teu beuki ieu ka keju teh teu beuki urang mah teu beuki tak ka keju teh dipaksakeun ye kadon olam bae. Jadi jelema teh sadaerah jeung saadat urang mah kuari ngadahar sangu ngeunah tapi coba mun urang ka Mekah neuleuh urang India ngadaharan empleng saking kuariona rada laletik baheula tahun 90 mah empleng teh sagede nyiru. Tahun 90 datang ka 9 genep mah emplengna sagede nyiru. Masyaallah eta paranting ngagorengna ge percis Hajar Aswad. Nu mantap aya nu kasalahan urang Indonesia mah nyium Hajar Aswad teh lain di Baitullah di toko. Da eta Hajar Aswad kudu diasukeun we huluna ka jero atuh horeng panah. Ranting goreng eta kos Hajar Aswad bentukna kitu eta gede sagede nyirunya masa kali meuli atuh rombongan ieu meureun saurang nu meuli nama gitu 20 keur can nyaho mah eta si jang parabna horengnya nama dahar tak kos kitu teh dahar aya jitu jamaah mawa ta ka pondok nurutan nyana teh dibawa ka pondok kos itu atuh nu beuki diantepkeun sapoe sapeuting keur mah tahun 90 mah panasna 50 derajat leuwih di bahanan paranti nyemprot pandi dina ge ku pemerintah. Nah begitu diantepkeun sapoe sapeuting masyaallah eta mah sakumaha beusi telas eta kadaharan teh pake nimpa anjing asa pae eta ku teas-teasna ya Allah eta kadaharan urang luar negeri urang India mah daharna teh kos kitu comot coel terus pakai saos atau aya di sambal jeung tek-tek bengek we nya paranti kos kituna urang-urang nurutan kos jahasem teu beuki urang mah beda deui jeung urang takroni urang habsyi hararideung daharna lain deui urang Indonesia mah sangu sanajan isuk-isuk geus ngawuduk atawa ngupat atawa geus poh nyong masuk gede kieu ye lontong tetep bae jam 11 can dahar keneh we ngomongna eta urang Indonesia eta tadi naon tadi mau wuduk can masyaallah kabina-bina aja seorang Indonesia mah mantak beda jeung orang Arab mah jelemana gede gelasna leutik urang Indonesia jelemana leutik gelas masyaallah orang Indonesia geus kitu bae beda adat sebab di mimitian di pondok nage memang minum nage lain di gelas di kastrol langsung tek eleh kebawa ening Masya Allah wajib kasalaki anu sugih nganapakahan pamajikanana nu geus tamkin unggal poe 2 mud teh sakumaha samudna nah di dieu dijelaskeun wal mudu mi'atun wa salasatun wa sab'una dirhaman wa sulusu dirhamin mud istilah urang Arab dijelaskan ku bahasa Arab nu ngajina urang Cikupa datang ke Irak yang mau kaharti bae atuh mal kaharti wal mudu arisa mud miatun eta 100 wa salasatun jeung 3 wa sabuna jeung 70 dirham wa sulusu dirhamin jeung 10 dirham ayo usia sakumaha tah sih wallahu alam teu kaharti atuh Arab dijelaskeun ku Arab
nu mantak ge ieu mah urusan ahli falak tuh kitab di Jawa geus ngajelaskeun tentang rute had jama koser marhalah ngaranna geus dihitung make ilmu falak aya 2 kitab di Jawa ahli falak ngajelaskeun tentang eta detik si kitab nama kemudian tentang iya dirham dinar dirham Irak dirham Mekah dinar Irak Yordan beda-beda teteh dirham teh gitu kadar gram nah iya ge dijelaskeun wal mudu ari samud eta 173 sepertilu dirham mun diberatkeun sakitu tah 173 sepertilu dirham eta berat teh sakitu tah sak muda sakitu tah masyaallah cekal asomah sak muda 170 hiji 3/7 dirham hese kabeh puyeng kabeh pokona mah guys, alhamdulillah baheula kunjungan Kiai Daman almarhum di Mekah ka dieu di samping mawa kitab manasik mawa oleh-oleh nyana teh mawa emud ka almarhum ka abah ieu lah emud Mekah krieu di dieu aya baye poho kukulan teh dibawa nyawa di mana meureun kuari aya tadi dieu di kotak eta paranti nerangkeun ka santri ieu emud oleh-oleh ti Abuya Daman Huri almarhum kadinya 2 kali salila itu kula aya di dieu teh eta mud teh barang kukula itu diakurkeun jeung letter eta teh sabaraha beda ternyata mud jeung letter teh akur sak mud teh sa letter mucung ngan bentukna nu beda ai letter mah buleut ai mud mah kitu ngagentong kos gentong mah gitu kos gentong jadi luhurna leutik rada leutik bentelu gitu. Kukula pernah dicoba mud jeung letter ternyata sak mud sa letter mucung sakitu bae tah eta ukuran sak mud teh sakitu jadi geus ngomong lempeng nama 2 letter mucung kapan tah bari tah eta bahasa Cikupa tah letter tang geus tah lamun di gram ternyata eta ayana genep on jadi sak mud eta genep on ay sakilo sabara on 10 on aya nu genep on mud Mekah lamun kitu 10 on keur carita genep on berarti setengah letter mud ya lamun urang sakilo di letteran aya sabara letter sakilo sabaraha letter nu nyarang aku masih tukang beas coba tampil jawabannya teh akurat ya nu di dia ya tukang dahar doang lain tukang letteran ieu mah ya banyak sa letter 8 sakilo 8 letter uti dituna sakilo tah sabaraha letter lamun make letter nu normal nu tero korupsi tah eta teh hampir 2 liter sakilo teh hampir 2 liter nu normal lamun ukuran normal nu sok jang jualan 2 liter mapak lamun nu jang meuli beda pan tukang beas mah jang meuli jeung yang ngajual takut gitu tah ieu mud keur carita praktis na letter mucung bae geus lah aya anu ngitung 5 ons sak mud teh 5 ons tah eta mah Madinah mah mudna 5 ons Mekah genep ons Irak genep ons sedangkan nu jadi patokan Baghdad adalah genep ons iyalah surah guru mun make ons mun make mud aya mudna baheula mah di dieu tah bawa Abuya Daman ngan kuari atuh teh di dieu di dapur meureun pemana meureun tah nu jelas aya bae mun di teangan mah ngan mun diakurkeun eta saleter mucung tah
kewajiban kasalaki anu sugih nganapakahan pamajikana unggal poe tea 2 mud. Jadi sapoena nu sugih merena 2 liter. 2 liter mucung tak eta teh geus wajib tak teh merena. Eta lamun awewe normal, lamun kabeneran nya mah gendut. Kawina kabeneran jeung nu gendut jasa awewena barang dikintal ku urang 2,5 kintal awakna ge. Daharna ternyata nyana teh isuk dahar isuk 5 kilo, sore 5 kilo jadi 10 kilo. Wah eta mah alabatan genderuwo tah mah. Tetep tak wajib tak kasakitu tan nutupan kabutuh. Ieu kan nu normal eta normal 2 mud eta normal. Aya leuwih berarti lantaran jelema sugih sok gede daharna. Lamun jelemana ieu naon gitu gendut jasa ta eta daharna leuwih ti sakitu sakumaha cukupna bae. Mendak boga pamajikanna mending leutik. Mending leutik rada irit saeutik. Ada irit tepati boros teuing. Ai prak nyolong bade leutik ongko gembolong. Ala musirin li zaujatihi kulla yaumin mudatamin tengetkeun heula mimiti ngaji urang dina bab nafaqah wajib kasalakina pikeun nganapakahan pamajikana unggal poe 2 mud lamun salakina sugih. Mutawasitin mudun wanis pun lamun kelas salakina kelas pertengahan sugih henteu susah henteu sedang na ieu sak mud satengah mereka pamajikan sapuasa peuting. Lamun susah miskin muksir ngaranna eta adalah sak mud. Tak cek di dia jelaskan wal mudun tadi miatun wa salasatun wa sab'una dirhaman wa sulusu dirhamin. Cek sakawal ma miatun wa hadun wa sab'una wa salasatu asba'i dirhamin. Wa miskin zakat muksir. Miskin dina zakat eta adalah muksir ngaranna. Jelema nu kaasupkeun miskin nu meunang narima zakat eta golonganna golongan muksir berarti nganapakahanana ka pamajikanna engke adalah sakmud bae. Wa man fawqahu in kana law kulli pamudain raja'a miskinan pamutawassitun. Jelema anu fawqahu saluhureun jelema anu musir ngan can datang kana musir kasugih can datang kamiskin eta geus liwat miskin liwat sugih encan sedangkan ngaranna tah eta teh law kulipa mudain mun nyana dititah 2 mud ukuranana bakal balik jadi miskin. Kizaid pangkatna teh ieu mutawasit leuwih ti miskin kasugih can datang. Cek tadi wajib galuarkeun apakah ka pamajikan teh samud satengah ka eta teh ukuran cek pikih dikira-kirakeun in kana law kulli pamudain raja'a miskina mun nyana dipaksakeun titah mere 2 mud bakalna buras jadi miskin. Eta nu kos kitu karena mutawasit geus ulah mere 2 mud jangan mah sak mud satengah bae sebab mun dipaksakeun unggal poe mere 2 mud engke kebal-kebal jadi miskin. Geus bae sak mud satengah bae merena. Wa illa pamusirun lamun nyana maksakeun mere 2 mud ternyata teu bakal miskin. Eta adalah sugih nu kitu ngaranna. Jadi peneropongan sugih cak fikih mah andai kata jelema mere 2 mud teu bakal jadi miskin sugih teh kos kitu teh. Lamun nu mutawasit mere dipaksakeun 2 mud bakal jadi miskin eta ulah maksakeun tetep bae kelas mutawasit bae. Lamun dipaksakeun mere 2 mud bakal jadi miskin mutawasit bae. Mun terus mere 2 mud tetep teu bakal jadi miskin eta sugih nu kos kitu ngaranna.
wal wajibu golibu kutil baladilan wajiblan wal wajibu ari wajib nama eta golibu kutil balad gelib kadaharan nu jadi kekuatan di eta negara di urang mah atuh sangu eta nu wajib dibikin ku urang ka pamajikan kudu paindik talapa wajib alaikun bihi lamun pacek cok perbedaan dina masalah nu jadi kekuatanana wajib anu layak kasalakina Zaid kawin ka Nyi Sarwiti ternyata ieu Nyi Sarwiti teh beda kadaharanana henteu akur bae dibere beas teh ka eta teh lantaran perbedaan antara kadaharan salaki jeung pamajikan nah ieu tetep bae wajib nu layak ka salakina bae tetep bae di negara urang malah geus beas mah beas bae ukuran ngitung sugih jeung mutawasit jeung miskina ieu yu'tabarul yasaru wa gharu tulu'al fajri jadi begitu muncul fajar subuh tadi dinya boga jeung henteu nakarekeun sugih jeung teu sugihna adalah pas muncul fajar subuh begitu subuh salakina ieu boga jang 2 mudeun sugih berarti salakina ternyata teu boga 2 mud eges sak mud satengaheun mutawasit berarti mun fajar ternyata teu bogaeun eta ngaranna miskin kumaha lamun teu boga bae majat koreh-koreh cok koreh-koreh cok ieu mah jadi lamun can usaha can boga can usaha can boga can usaha can boga engke bakalna dibahas di dieu model kos kitu kumaha teu boga mah subuh teh geus teu boga duit teh geus teu boga boro-boro jang kopi boro-boro jang ngawuduk jang nyarap jang dahar ge engke nu biasa jam 10 jam 11 can boga lamun can usaha teta bagi pamajikan na kumaha tamun teu boga bae datang ka jam 11 jam 12 can boga keneh bae can boga jang dahar teh kana pakahan pamajikan nah ieu bakal dibahas ke antara boga jeung teu boga kemudian kaditu boga na teh aya leuwihna aya anu pas-pasan aya anu teu boga bae terus kadang boga kadang teu kadang boga kadang henteu nah ieu bakal dibahas kadituna kumaha-kumahana supaya urang sebagai salaki nutupan kewajiban selantaran ieu bakal dituntut engke di hareupeun Allah ieu nu bahayana mah lantaran urang kawin gaji wajib napakoh kemudian orang tengah napakahan kasungut luhur sungut handap terus bae napakahan kunin sungut luhur henteu tah ieu engke bakal dituntut di hareupeun Allah majikan neangan salakina wala yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi lalumpatan ke di akhirat teh yauma yafirul mar'u min akhihi dulur kakak umum kapanggih jeung adi lantaran kakak mamawa warisan teh dibagikeun ka adina nyeteangan kabeh ku adi-adina dek lompat ka mana atuh engke di ditu jaka ditu seuneu ka dieu seuneu lulumpatan nyana lantaran embung didakwa kuno jadi adi-adi baheula surat tanah dibawa bae kuno kolot adina teh dibere saeutik-eutik acan geura modar sia ke di akhirat anggeus di hareupeun Allah nu kuari nyandung 1 2 3 4 tapi teu ngalapakahan geura paeh sia di akhirat diudang-udang kuno kolot sia kajen kuku make diudang dek lompat ka mana mun can ngajebur ka neraka moal beres kuari huahe di pengkolan jeung tukang ojek engke sia masya Allah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi aya jelema embung ka pagi jeung babaturan lantaran boga hutang can dibayar kuari mah ngeunah bae sumpat hehe sakali can bayar di akhirat dianggeuskeun tetep bae dituntut bae lompat ka dieu cak malaikat mau kemana enggak ada tempat lari lompat ka belah ditu cak malaikat arep endi sira hah arep melayu endi orang nanggon Melayu ning kene mah malaikat da orang Jawa Timur masa apa
Lumpat deh kade itu, mau kemana? Ya nggak ada tempat lari di sini mah ya kagak ada. Orang kampung Melayu kan jenuh mah. Lupa tuh, capek. Jadi benang-benang oge kapan? Jeung memboga hutang diaduk. Sidang di dirinya saudara hutang, bayar. Duit pan di akhirat mah mana aya duit? Duit, barang geus egel geus spotek geus bank BRI segala Citibank geus arareueuh. Nah lantaran jana nuntut duit warima amal bagus sia ka dieu amal bagus tomplakeun kana boga hutang ternyata amal bagusannya nama jorep hutang itu kabayar teu boga amal bagus amal goreng anu kahutangan teu beukeun kanyana. Masya Allah tinggal nu ieu bae ngeunaheun nu tadina boga hutang dihutang duit teh dibayar ngeunaheun ke di akhirat ngeunaheun mana ngeunaheun nama kabagusan si itu dikaurangkeun atawa mun eueuh kabagusanna kagorengannya dikaditukeun tah nu mantakeun mun boga hutang ulah ditagih geus di akhirat bae lain lalagaan teh kos kitu ya saing mah geus tetep sakali nu aing bae di dunia sia moal mayar di akhirat geus pokona mah ngan ulah nyengkelit hatena di akhirat deh. Wah, yang ngomong di akhirat ongkoh ke tukang teluh ongkoh ulah gitu. Tenang lagi kumaha Allah bae di akhirat lah jangan bakal parareh ieu. Eta sieun jasa ta urang di akhirat. Di saat-saat kerit luar biasa boro-boro jang batur jang urang ge pikumahaeun. Kuari urang teh diudag-udag jelema. Masya Allah. Rugi ka bina-bina kan mantap maning diselesaikan di dunia kene boga hutang bala 100 juta dulu aya aset ngan sakekeun panggil maka dia aing dinten teh boga hutang kasih 100 juta urut usaha baheula daripada aing di akhirat diudag-udag ku sia aing sia ieu terus terang bae deuk ngahampura atau ngabebaskeun atau kudu diganti ganti tah aset aing teh sawah eta tah kurang ternyata tah kumaha sakurangna tah sia tah sakurangna tah aing mah geus kikieun aing mah beak pan geus beak derat aing mah dipencet ge lain keluar duit ngising aing ieu. Geus atuh cari sakurang nama geus aing dibebaskeun. Plong atuh. Atawa sadar kumaha ge aing mah tetep bae sasesana ja 50 juta keneh aing tetep kudu dibayar bae urang eueuh jang mayarna nyangakeun ka Gusti abdi teh pandeuk mayar mun aya mah lantaran eueuh Gusti merena sakieu abdi mah kumaha Gusti bae aman ke di akhiratna tah. Aman urang boga hutang teu boga jang mayar memang benar-benar teu boga Allah nu bakal mayarna Allah ge nu bakal mayarna geus cak Allah teh emang sia mah bogana sakitu ja aing mah uninga ieu aing mah maha uninga geus salamet sia mah nu penting sia niat deuk mayar tah sakitu bae tah eta urang mah kangeunahan teu ditagih-tagih teh kangeunahan jasa lah teu nagih ieu sebodoh lah eta panyakit dibawa panyakit sing hade kitu ieu bakal diutar diatur si hade kakarak nyaritakeun kewajiban ngan apakahan bagi salakina nu sugih dua letter mucung per hari ka pemajikanana kemudian anu sedengan saleter setengah anu miskin saleter nu wajib dibikeunna adalah kadaharan nu jadi kekuatan di eta negara mun di urang mah ieu adalah beas ngitung sugih susahna ieu adalah mimiti hudang es pajar subuh wa alaihi tamlikuha wallahu a'lam.